Sigra datang kawinarni. Iya sigra datang nira warawau kosapa. Bangus pelampah utusaning ti karaton Gajah Hoya di Astina. Tetia kala gunung hingkang sawah lumampah. Anyat sang di Mega Malang sumuruk di Mega Wiru. Lir semedia tatit nutaya hinggana dasar bangsa jin. Nyangah utusaning dening Maharaja hingkang bakal niwat layak jamus kalmusada. Anu dipanang lamang kagungan negara ku Prabu Yudhistira. Nanging kisah tiasana bakal nuga jangah heula Lurah Semar Badranaya hiji pawongan anu dipanang ulut suku. Margi numutkeun ukuran nemeh hasilna kali musada hanas tiasa maut asmar budak-budak pawana. Rumahku daya kapau lumampah gaya kariwan tebih tina marga karisi warga kantos pinuh ilmu jemar panalar sugihing panganti. Mangke ing bakat tumeka ka nagara Amarta. Kantun lampah satengah king margi. Gantos ingkang winursita kocapa wontening nagara Amarta di wewengkon Madukara kasatriaan satria penengah Panawa Mahadipati Arjuna anu dina mangsa ieu saweg Armaganlan pawongan Bapa Semar Urah Kuda Pawana sapara putra Astra Jingga Dawala anu kenging ngakajan nyaur titu maritis medana Dipati Arjuna tumeka ka karaton nyaur para pawongan Kakang Semar lan Astra Jingga Dawala ya kadarari ayana Ujang Bulan ukupingan tetos aya panyaur di pangawulan cuk. Ilaras tua enga diantos na kulan. Nuhun gancang kitu kabarudak Ujang. Mangga mangga. Iap gancang kan unyuk sumangat. Pada sudah ini makin sudah tanginas nakaralah sareku hawaran ini. Cet bulan sepuh. Calalager sararea Ujang. Aya pangesto wa bulan sadayana oge. Haeg syukur ucu syukur. Salangsuna bulan uwa damang. Hah? Uwa damang. Uwa ucu. Sumuhun Majeuna. Nuhun eta nu ditedak ku sadayana bulan. Nampi panyaur ti Gusti Pangawulaan Ujang. So nya kurang leuwih aya we meureun kana
sabulan camplang mawat teh sama kota teh cu. Nah, lami-lami teuing kulan. Hah? Lami-lami teuing telah kitu nyobadanan tugas atas saperkara nyobadanan hal kulawarga perencana. Gitu. Ngadugikeun heulaanan ka tokoh-tokoh masyarakat ka Bapak RT, Bapak RK supaya masyarakat langkung paos kana eusi sareng hartosna kulawarga bersama. Gitu sae tah lah. Lajeng Ari kaduana teh eta teh nantukeun nasib. naon teh ya? Soal rak gantang teh asup. Rak gantang Masih kena dikeureuh ayeuna teh masih kena seur tanah anu kosong molompong. Sumuhun eta oge deui kulan kajengkeun. Atuh ayeuna mangsana tingkat pambangunan kadua muga-muga we cing sukses. Kantenan kulan lah. Hayu atuh jang. Mangga. Gancang kakang sila gitu cu. Mangga. Awas ah. Bagus banyak pengawal. Gancang itu baru benar. Oh saya. Ujang. Kulan. Gancang akan selain gitu kan dia cu. Mangga kulan mangga. Akang. Kulan. Enggak kuan panyaur. Terus aya panyaur di pangawulan gitu. Laras Kang. Iya siap. Ayeuna teh. Adoy lah. Selamat pagi euy. Ya sampai malam Kang. Saralageur saraya. Pangesto Kang. Heh? Pangesto kulan. Heug nuhun ujang. Salangsuna Akang Damang. Kulan. Akang Damang. Karek cager tina Kalinggata akang Da suwe. Penyakit matuh atuh tah mah. Heeh. Kurang leuwih we meureun aya sabulan setengah mandek ti sabadayeuh teh. Nah, Kang. Iya. Sasarina mah kitu aya boga dagangkeun masuk rada kerep ka dayeuh teh. Ayeuna teu aya panjenengan kulan. Anya kitu nangka teh pentil keneh ayeuna teh. Alah, karek tongtorang. Ya, Kulan. gancang ka sidawala buru-buru kitu euy. Mangga Kang, mangga. Mangga tuh. Mangga kulan. Weh, Sari jajan tua Abdi asna nyangakeun simak pangabakti wa banyu pangawulan ditarima asna dina Yun. Ya. Dasar. Nyumun wah. Ka bapa oge tika kantun sih. Syukur ujang syukur. Gancang sidawala ka dieu kitu cu. Gancang gitu si onyong ka dieu kitu. Mangga kulan. Udeng. Pulang Enggak saya panyaur kulan. naon gajihan teh kitu. Rupina eta kulan. Nya geus 2 bulan can meunang gaji kuring. Akeun kalamin eta. Wilujeng sonten Dugi ka enjing Akang. calageur saya Pangesto kulan. heug nuhun. Salangsuna Akang Damang. Meujeuna Nuhun Akang. sumuhun. Cangkeul kana roda kitu maritis ka dayeuh. Akang tos we kana roda mah. Tadina mah deuk milu kana Naon? karecek ka dieu. Ngan kumaha kerecekna tah? Nya talocot ti kipingna sabeula. Om. Muhun. Mangga tuh. Mangga pulang.
Dawalang yang akan semah baktos kuanyuk dampak di pangawala diterima dawala ka bapak oge nuhun jan baik asik kadadar mah kadadar mayangan pakai patokan ampun manusia mah manusia terkuasa urasa rasa mangga iya Pratakatyawangunan lagi hingkang ini katyangan ya hingkang sami pinarawa di karaton matukara Satria Panengah Panawa Arjuna saur maganlan para pabongan cunuking waktu rahayu praptana masa utama ngantika aris manis lirik kedeh pengandika Kakang Semar iya isim abdi coba kadir kaharip salikna Kakang aduh ayana ayana kunyuk sumana jisim abipu Semar hatu nampi datang pembagi panjenengan Gusti pangaulaan ayana kalayan tipayun kapihatu nyangakeun semah pangapatos di semah pikunyuk dampak Gusti ayana atuh kali nanti kitu tina naon bikal patang ageng sinarang kali enggak agung sewu cukup lumuran kapi katur nyemar ka puntenan katedang kaulang aya naon atuh ieu teh Purwadampa Gusti nyaur jisim abi ti pakampungan dina mangsa ayeuna syukur bagja sastra jinga syun kamu ke jong syun jauh cimaran ngahaturkeun sewu nuhun wah beres cipayung kapihatur nyangakeun semah pangabaktos wah ditarima askadina syun mending ngeluk ke ibu syun lah aya teh nyekos eta mah ngomong teh mun di ansat lairkeun pisan direka pisan lah pan teuing sada basa mah teu meuli dah direka lah
atuh kalih nanti kitu tina naon rupi kalapatan mugi ulah kirang maklum wah. Pada saling maklumna Yun. Nah siang ngomong teh. Dawala somok ti abdi ge teh ka kantun nyangakeun semah pangabaktos konyuk dampal Gusti. Ieu we beres mah. Syukur bagja dawala somoh. Atuh kalih nati kitu tina naon rupi kalepatan sungkem suwun nu kasohun. Tuh geuning kadinya we nama Pada saling malumna somoh. Atuh kanggo salajengna ieu teh purwan nyaur aya naon reuwas abdi. Nyakitu sundit tumaritis tewatos ayeuna teh parantos Malik Jarami mangari teh. kumpak nya kumpak Namun ieu nyobian omas beureum sareng pelita. geuning eta lah. Dari tahun pungkur mata teh pelita teh sun rada hapa duka kabagelku Naon? waksos harita hawa duka kumaha malai teh. Baru kamu. Di sia da siringan mah diperakeun disupan heula. Nya kitu pada sakalana tutuan. Lah sok kitu tutudinganan. Asa pira teuing ya Kang? Da ieu mah kenyataan bukti dengan nyata ini. Bedas. Nya bobok lagi. Kalintangan tos nyawa sun. Tapi nada mah ya kaya pikir naon purwa junjunan kersa nyawa. Kieu sategesna Kakang. Sumuhun. Saperkara kaula teh maksud negrakeun ka sono. Sabulan camplong tepat tepung. Amuing atuh sami-sami manawi teh Kang tenan abdi ge sono kulan mung ieu we gagalna teh tiasan waktosna usum lalab sun ditumaritis teh. Kahalodoan we nya Kang. Sumuhun da kedahna teh gisim abdi teh ngabengkot ditu teh sun kakengengan nu ti pipir teh. Kaya naon geuningan? Ayeuna teh dipelakan ku roai peda teh. Kitu. Roai peda. Jauh timalan. Dupi salajengna jabi ning ti kitu. Kadua kaula teh maksud hayang dibarengan ka kota. Sumuhun Kaula teh nyubadanan undangan tiraka Prabu Yudhistira. Pira kuku Kakang kekat tempo kaula gesing. Sarwa dipake pusaka baju dinungkun. Deuleu itu nyabai ujang. Angwan ajimat diangor deuleu itu susumping karamelok. Geuning eta aduh. Sinjang gringsing wayang Belitan eta. beritan sutra kamanen Bener. sareng sajabina eta Hebat pisan panginten atuh cahayana benten jiga cahaya abdi keur ngora nya kitu. Cahaya naon ari Akang? Ngan abdi mah cahayana we cahaya sumira. Tuh geuning kadinya meh nama lah. Zaman abdi basa jadi ehnar keneh kapung. Enar naon? Ulah Enar naon? samewara. Aduh, edas lah. Dunia we nama. kanu salajengna tiraha eta masa jengkar ka kota teh sun Waktu nate mah waktu ayeuna bakal mampah ngan kaula teh teh aya kareuwas. ulah Aya kareuwas. Reuwasnya dina malam Jumaah kamari kaula teh meunang impian. Nyimpe naon pulang? Nyimpena. Impian kaula teh matak pikarewaseun. sumuhun Mimitina kaula keur diuk di karaton barang keur jongjon aya jelema anu cing cerorok cing jerarik di saluareun karaton. Barang kaula pijil kaluar hitungan teh dituturkeun ku Kakang Semar. Jelema kabeh mencerong kana suhunan karaton yen di tengah suhunan aya seuneuk muntab-muntab duka ti mana jolna. amuing Aya seuneuk sun dina wubung manawi teh. Nya
aya wubung teh naon pamidangan nya kayaknya pemidangan cenah pamidangan mah tuh kaso-kaso disebut jauh kaso-kaso mah ganyel golodog munyong aduh nges saparantosna kitu sanesna kitu seuneu katebak ku angin anu sakitu gedena leungit tanpa leuwih ilang tanpa krana katebak ku angin leungit tanpa lebih ilang tanpa krana nya atunaha jugjug langit ceudem gebret hujan anu gede tur dibarengan ku angin sangeusna hujan leler anu kacira gedena ngadak-ngadak caah datang ti belah ti kidul tepi ka alun-alun Kareneng Kucai karaton ge nya kitu Kakang Semar saharita kalupa ku caah nya gede nya kiruh tepi ka engkak-engkakan duh kabawa Kucai barang deuk ditulungan ku kaula lapur Kakang Semar teh kabur ngarelep wayana Kakang Semar ngarelep eta Kucai kaula brai bentak reuwas anu tajahkingana wayana impian anu jiga kitu kayeu hal nah ieu teh impian teh kabus kana hukumna ngimpi atawa impian atawa kababawa impi atawa kaiimpikeun anu riwan hukumna atawa bakal aya kajadian nu teu diduga-duga cingkang panalaahkeun mangsayina aduh ayana kageningan kitu ujang paingan dewek bet beda rasaan suku laleulus eta hate seber wae ujang kaimpen ku Gusti Pangawulaan dewek kabawa saah ti teuleum ayana ujang begamu pun bapak teh kacanak saah ti teuleum nya kurang nyadawala cilaka ka laut meureun tak kitu na ye teh impian teh kumaha cing da Kang Mas Sepuh bisi aya kajadian nu teu diduga-duga sadaya-daya ieu teh duka naon duka ngimpi duka istilahna kai impikeun da jisima bima tina perkawis hal impenan mahbureun cing sugan silaing jang apal kana katangtuan ieu impenan Gusti Pangawulaan bakal naon ieu kajadian sasa hiji kayaknya coba astadinya ieu kurang ya ahli rumus impian manu diikat ieu sahawen roda caah sumuhun bangkewuk om ceung jang ai tina perkawis impenan marada kakantun pangalaman abdi teh upami ngukur pibumieun mah kaabdikeun wah duwi ka ukuran 80 ka 100 oge tiasa tadi mah buat kitunya pas gerapang bae lah atuh ukuran hiji setengah tiasa abdi hiji setengah naon hiji setengah teh hiji setengah piring hiji sapotong mun kana dahar sieu mah ahli nah gitu kenor